Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsalahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi alima. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil arabi wal azam wa ala alihi sayyidina Muhammadin. Allahumma abdah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma faqala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi ayatihil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Al-ayah walidzalika qala an-nabiy Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syafaati yaumal qiyamati haqqun faman lam yu'min biha ma lam yakun min ahliha. Wa qala aidan innama bu'istu liutamima makarimal ahlak. Wa qala ba'duhum yambagi li talabil ilmi ayyatafakaru fi dhalik. Wa qala Coca-Cola maluru doang nih. Mantap Coca-Cola BC putih geus. Mantap iya lah mau balik loba cola kudu paham ya loba dia. Iya yang Coca-Cola ya juga nih. Ulah barang ngong datang ka dia ieu nu disebut mah cenah gambarna kolot nu datang rada ngorah bari kasep meureun. Ibu-ibu bengong bae. Rasa cacan diteruskeun hampura. Punten kasadayana doana pikeun sepuh. Menuju Gerang Damang. Sebenarnya mah kula mah teu jadwal ka dieu, penting ieu mah jadwal di ditu tadi Haliwung ku sepuh di ditah. Jadwal kadua mah jadwal Ciranjang sebenarnya mah. Lain ka Panongan. Abah wayahna ka ditu ka Panongan. Kula kideung Ki Pudoli can datang di dieu, targetna ge jam 9:30, jam 19 tinggalin. Datang Ki Pudoli di gitu acara jam 10 saperapat berangkat ka dieu. Atuh abah mah diburi imah keur muludan bae jeung masyarakat perumahan. Tadi dia tuh peureum bae diajak ka Cilaban ge peureum bae ngarasakeun tapi lempang teu kuat ka dieu. Katajan hampura ka para sepuh panitia sadaya. Janten sepuh nyuhunkeun pidoana. Mugi ku Allah sing dipasihan kasehatan, diangkat panyawatna, senantiasa diberi kekuatan ku Allah subhanahu wa ta'ala, pikeun siar agama li ilai bi kalimatillah bi barakati al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah di Patayahan mati rupa datangnya. Alhamdulillah. Tadi bingung lagi nama ngitung nangis kumaha gedeng bae.
wa qala ba'duhum bi kitabih ijla dalil ala tariqil ilah illa mudabbati rasulah mukmila fi halihi wa fa'alihi wa maqalihi wadadabu anna taban lan ta'dila. Terus ini teruskan. Gimana diteruskan? Tadi lamun sahiran diteruskan mah SKB yang misteri garimis ibunya. Alhamdulillah kompak semerak ya penghadir ayat 2001 mah. Termasuk dengan teng musola. Shadaqallahul azim wa shadaqallahu habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minas syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul muhtaramun, para alimil ulama, para kiai, para hujjaj, para pemuka agama, para tokoh agama nusami hadir. Nu sangat ditedah videoana urang doakeun sasarengan mudah-mudahan kum sadayana alladzi lam yuzkar ismuhu ta'ziman wa takriman lahum. Mugia para guru, para kiai sadayana ku Allah sing diparanjangkeun umurna amin. Disehatkeun badana, dijembarkeun rezekina, dibarokahkeun kahirupanana, tambah berkah manfaat ilmuna, tambah deui pamajikanana. Ih, sabohodo ieu mah kiai kami mah. Dari kiai mah pantes meureunnya. Dari kiai nyandung pantes da. Pantes kiai mah pira ku eleh kulurah. Betul tidak? Atuh ieu cenah ieu anak Ki Haji Nurjaya geus nyandung gitu, engke heula abahna gencan. Gampang guru orang, para ulama, para kiai ngurusan bab nyandung mah nu penting sarehat badan kararuat diberi kekuatan ku Allah senantiasa nyebarkeun agama urang kabehan bisa jadak ilmu ti guru-guru urang amin ya Allah ya rabbal alamin. Aparatur pemerintah sipil maupun militer, TNI maupun Polri anu penting ieu asana hiji jajan aya lurahna paling handap be dari RT mah ya meureunnya syarat sama RT mah mun eueuh mah gantung habak. Ulah diunggal tempat pasti dihormati para pejabat, diunggal maulid, diunggal acara nu pasti didoakeun nu jelas aya mah eueuh. Iyalah rakyat pejabat asa doang minyak jeung cai, mun aya rakyat pejabat teu wani deukeut, betul apa tidak? Rakyat aya pejabat eueuh, pejabat aya rakyat eueuh. Ari geus rakyat mah ti loka kantor. Aya pejabat, sakalina pejabat aya eueuh rakyat. Pan cenah eta aya endek nyalon doang can jadi pejabat. Betul apa tidak? Ari endek nyalon mah calon lurah, calon bupati, calon dewan datang ka lembur aya ini diais. Aya janda di pangku komong ora keneh mah. Aya budak yatim teureun-eureun aya 10 20 calon dewan eta budak yatim digosok bae sira datang ka botak. Ih lain nalagaan di Cisoka teuing di dieu mah. Jauh beda doang sih. Betul apa tidak? Setelah menang jabatan duduk di kursi yang sangat indah nu dipakai kahayang pohok kanu jadi rakyat. Pohok kanu jadi amanah ti rakyat. Betul tidak? Menang nyeun rakyat, menang ngamodalan rakyat, menang maraban rakyat, pejabat najen gagah miskin cek ulama. Saha nu ngamodalan tukang nyawa nu bayar pajak. Betul tidak? Gagahan pejabat gagahan tukang nyawa. Gagah tukang nyawa bisa ngagaji pejabat. Belum tentu pejabat bisa ngagaji tukang nyawa. Tapi iyalah problematika nu aya di Indonesia. Teu kudu urang teh kudu ngararang-rarang, teu kudu urang teh kudu nyegah-nyegah mun rakyat nak ngeritik pemerintah. Lamun embung pejabat dikritik ku pemerintah ulah jadi pejabat jadi rakyat doang urang, betul tidak? Tapi lamun jadi pejabat wajar dikritik ku rakyat, ieu mah rakyat ngeritik. Kenapa rakyat dibebani dengan penjara, diiming-iming, ditakuti dengan polisi?
Betul apa tidak? Punten kiai nek muludan ya. Tapi lain nek ngabahas masalah pejabat saeutik kurang disinggung sugan pejabat kurang ngararti nu wajib kurang rakyat ngadoakeun ka pejabat. Wajib urang rakyat ngadoakeun ka pejabat mugia para pejabat pemimpin urang ku Allah sing dijadikeun pejabat anu aradil, dijadikeun pejabat anu jujur, dijadikan pejabat nu karunyaeun ka rakyatna, dijadikan pemimpin seperti kepemimpinan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul pemimpin negara, Rasul pemimpin umat, Rasul khalifah, pemimpin kepejabatan, tapi kepemimpinan Rasul waktu perang Rasul pangharupna. Waktu perang Rasul paling depan, samurai pernah menyobek badan Kangjeng Rasul. Samurai sampai gigi Kangjeng Rasul patah oleh samurai, tapi Rasul memperjuangkan negara, memperjuangkan agama paling depan. Iyalah sugan be pejabat urang kos gitu. Nah, insya Allah, tapi pejabat urang batur keur perang, rakyat terkumpul di Jakarta, pejabat urang sasapedahan. Bicara fakta ulama, lain nyinggung, lain ngeritik, wajar rakyat kecil, betul tidak? Sugan be berkah maulidnya na jadi pemimpin anu salaladar diberi akidah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Teristimewa panitia penyelenggara PHBI Maulid Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diketuai ku kasepuhan urang Kang Ustad Uki beserta para warga lingkungan musolah Nurul hadir sapotong doang di dia Nurul Huda. Para panitia penyelenggara pemuda mungkin anu berdomisili, para ibu, para bapak anu berkorban dalam penyelenggaraan ieu acara maulid tujuan urang ngagungkeun kana kelahiran baginda Rasul. Mugia para panitia ku Allah harapan sing dihasilkeun maksud jeung tujuan ku Allah Subhanahu wa taala, nu dagang sing dihasilkeun dagangna, anu bisnis sing untung hasil bisnisna, anu jadi karyawan sing dipercaya ku bosna, anu can gawe nu nganggur sing geura menang pagawean, anu can laku atuh sing geura laku, karunya pamuda ieu biasanya. Mugia urang kabehan sing hasil kabehan dengan berkah maulidnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, terutama bapak-bapak ibu-ibu yang sama hadir pada kesempatan malam hari ini. Urang babarengan munajat ka Gusti Allah dina malam anu mulia penuh rahmat dan barokah. Di hiji riungan hiji majlis keur ngagungkeun junjung urang baginda Rasul anu sangat dicintai ku Sang Pencipta Gusti Allah. Kekasih Gusti Allah, urang teh kudu cinta ka Gusti Allah, wajib cinta ka Kangjeng Rasul. Maka alhamdulillah pada saat ayeuna urang ngabelaan kumpul sampai jam 11 dengan marhaba jeung sajabina. Pada saat ieu sedekah jeung sajabina, berkat jeung sajabina, tenda jeung tukang sona dibawa kabeh peuting ieu. Alhamdulillah terselenggara ieu acara. Mugia kumpulna urang ngajadikeun wasilah di poe kiamat urang menang syafaat di baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal. Sebab kenapa harapan kita syafaat baginda Rasul? Urang teh ngabelaan muludan, nyewa son, nyewa panggung, tujuan urang teh adalah ngagungkeun ka Kangjeng Rasul sebab manusia yang sangat agung. Manusia anu sangat dijunjung, manusia kalbasar, manusia tapi manusia yang sangat luar biasa. Urang teh umat Islam ngabogaan nabi nu paling utama. Sahadat urang teh asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Siapa rasul kita? Inilah yang kita kenal dengan acara maulid. Semoga kita semua diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah ieu muludan semangat di mana semerak, tanda Islam masih teguh, tanda Islam masih kokoh dengan lillahi bi kalimatillah. Pohara berkah muludan. Sebab kenapa baginda Rasul diakhirkan ke alam dunia? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wallahu alam bimurad bidzalik. Moal pati-pati Allah teh ngutus
arsalna ngutus bahasana ulama mufassirin teh ngalahirkeun baginda Rasul. Diutus ke alam dunia, baginda Rasul diutus ke alam dunia moal pati-pati dilahirkeun diutus ke alam dunia illa rahmatan lil alamin, membawa rahmat dengan alam semesta. Jadi Kangjeng Rasul dilahirkeun teh membawa rahmat ke alam semesta. Lain hanya umat Islam anu menang rahmat. Ternyata Yahudi Nasrani kafir zini kabeh menang rahmat di Allah Subhanahu wa taala dengan Allah mengutusnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana buktinya? Penting ieu urang muludan produk Yahudi jeung Nasrani sabaraha produk nu dipake ku umat Islam keur muludan. Berarti rahmatan penuh kasih sayang. Urang produk Yahudi kabeh ieu salon boga Yahudi ngan jelemana bae, urang alhamdulillah orang Islam muludan mah. Alhamdulillah, doakeun tukang son panjang umur amin. Urang paeh kabehan meh sorangan be. Kumaha tukang son di 1 juta. Ulah kitu teh geus nguburkeun. Berkah maulid, ibu-ibu lah ditanya, ini jamaah ibu-ibu, bapak-bapak ngadain maulid cinta pada Rasul, jangan ditanya cinta pada Rasul, ini sudah dengan bukti. Tidak jamaah cinta pada Rasul jangan ditanya, udah bukti, dah buktinya alhamdulillah. Wilayah di dia teh di musola kayak kemuludan, sabaraha bulan keneh perencanaan anak, itu tanda cinta ibu-ibu pang repotna, ibu-ibu pang riweuhna muludan. Dele wadi ge ti isuk ti kamari beungeut tatang ka geuneuk ngejo bae. Bener teh ibu. Ibu panghareupna. Diumumkeun ku Ustaz Ugi. Lor. Urang muludan di bulan Sapar keneh cenah undang. Nepati diumumkeun di bulan Saparnya. Urang muludan insyaallah ieu gundang guru bae ti Cisoka cenah lah. Sakebeul tilok kapanggih nyabat tilok cenah. Dan guys, setuju. Bapak-bapak mau ngejawab setuju, nilai ibu-ibu pangojongna setuju. Jadikeun tah ulah henteu mere duit partilok meh naon. Da seurih lanan buh lanan ieu. Ieu mah keur cacahan be biasana kieu teh ieu mah. Pangkencangna lolobana. Ini penyakitna kadang mah. Padahal mah bapana mah najeun cici ngageretak bah. Aing boga duit sabaraha juta ina kuludan. Bapak mah kitu, utrok loba omong ge. Isuk ngidar beus siapa Jumat ngidar eta. Waalaikumsalam jauhkan eta. Muludan tulis Mang Jakaria. Ngaluarkeun duit 1,5 juta. Ieu can kaur murag aya ibuna di tukang laju bae teh duit diri bedes. Bae diciwit ya hayang kalem. Muludan sok gede-gede kabehan ge matung gede-gede amat. Ieu penyakit biasa. Cicing heulanan ieu. Bebak we ibu-ibu ieu. Sahara rese muludan bener teu? Aju bae pan hayang ka alam. Aju mah anu sabaraha atuh mah ieu muludan. Ya, ieu bae ya. Kata muntol dina utang 2000 perak. Allah ya karim. Mudagna ge RT ogah nyekel kana bukukeun mah langsung dibuntalkeun. Ieu padahal mah bapak-bapak mah lalaki mah lamun meunang comboan rorojok di ibu-ibu moal laletikan ngagedean irung bekah. Ya lamun bapana mulagan sabaraha eta muludan 1,5 juta aja. Leutik. Muludan juta ari bapana sabaraha kitu ari. Ari mah ya moal gede-gede tah 2,5 juta. Cek bapana ngageretak bae ieu mah meunang ti mana boga duit. Ieu ngajual kongkorong jeung anting. Cek bapana potongan kurang dia masa ngajual kongkorong nak bulu dan betul tidak dibelaan 2,5 juta. Cek bapana teh isu ka dieu deui datang isu ka dieu. Waalaikumsalam laenan kula teh ka dieu deui kamari mana 2,5 juta kula karak sabaraha pira cenah karak 1,5 juta tah tambah nanti kula 2 juta deui. Bapana 3,5 juta ibuna 2,5 juta berarti sabaraha 7 1 kakak 7 juta. Ustaz Uki mau liur muludan. Betul tidak? Ustaz Uki mau liur muludan 1 kakak 7 juta diulah-ulah dikali 50 imah be 50 kakak kali 7 juta. Sabaraha duit coba Mang? Cenah itu menang cenah eta mah 200 juta mah atuh lamun 200 juta ya tuh gampang. Moal pusing ngabagina ngeunaheun meuli kebo 2 daekeun. Bener teu?
iya tenda mual minjem tenda tahlil Ipan kayak lain ngeledek biasa anu kita tahlil biasa tuh yang dia menang nyewa meren lain nyinggung lain biasa pas dia tahlil mun ulah mah di dieu mah nang nyewa imam mahalin Salam panggilan, jeung tenda tah 5 juta, tukang so 10 juta seuri. Bener dah? Tenda jeung son kakak 15 juta, beli kebo 50 juta, kakaraknya 75 juta, betul tidak? Gampang ngabagina, konsumsi cina 25 juta, hawas. Ih, kakarak 100 juta, babari sadugi ngabagina. Ayo cina ieu tokoh lo gede gas, jeung tokoh 100 juta bagikeun. Wow, 100 juta deh, atuh jeung guru urang di Cisoka, pan sedang 100 juta bagi dia. Teu kudu gede, ngeunaheun ngabagikeunana, betul tidak? Iya masa urang gol minggu 2000 ngan 25.000. Kali 50 kakak 2 juta setengah liar ngabagina. Lajuna mah tenda nyere gratis. Son bebab lilah mangyer ge. Ya, konsumsi urang masing-masing be nyen berkah. Laju ieu jeung kori cenah 1 juta. Jadi tokoh orang jenang meureun 1 juta ari aing 500 ka sasana kitu. Geus kumaha sia bae masalah ieu kula mah. Abah kula mah teu ngomong ieu. Janji lempang di ceramah, lo ngomong. Di kumaha ieu bae urusan geus kumaha datang nasib sia bener ka ditu. Jangan datang mah moal mata teu dibere, syukur teu dibere atuh pirakuna aja. Di lempang yas, lo ngomong kula mah. Lo ngomong. Begitu jeung abang kula abang, sia mah dakwah ulah takor waktu. Ulah ditaktor ku biaya mulai manfaat aja batur gitu gua mah itu ai dibere duit atuh cokot dibere jeung pirakus tenang beres masih si aman mah nanti kalau tidak lo ngomong kita lempang bae dia lempang bae ieu gerak Allah Subhanahu wa taala tapi dengan ikhlas ridho jelas sabak ulah nu seueur meureun apa nanya aya barokah manfaatna al ilmu yuntafau bi eta bae harapanana tepagih di dunia tu sugan daya di akhirat amin ya Allah ya rabbal amin. Baik cenah kiai geus ikhlas borong we geus cuma nasib dia cara mah penting ieu mah. Atuh urusan jeung abah kula ieu mah usah rugi lain cucu kula ieu. Eta kan cuma nasib we geus. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nah iyalah maulid rahmatan lil alamin berkah gabehan. Rahmat teh sumarambah. Oh, Kangjeng Rasul teh pertama dilahirkeun diutus teh di kota Mekah, Arab Saudi Arabia. Di Mekah tanah anu tandus padang pasir pun pernah ke Mekah batu-batuan gunung-gunung papohonan aya kuari ge di padang Arafah ieu teh hasil insinyur Soekarno tah ieu gagah ini Soekarno ieu mulitik nyana supaya aya pepohonan dirakit ku nyana kumaha meureun tah carana aya kuari di Arafah geus mulai luhur kula kamari ka ditu ge nah ieu teh produk Soekarno. Betul, Soekarno insinyur boleh gagah tapi tidak bisa melebihi baginda Rasulullah sallallahu alaihi. Kumaha cenah lamun ini ngomong kos gitu gua dikerame bae pembejana. Betul apa tidak? Ini ngomong cenah atuh insinyur Soekarno benar. Proklamasi Indonesia adalah insinyur Soekarno. Tapi ngebandingkeun ngomong berbanding jauh di mana? Ieu mah keur dipaksakeun deh ngomong berbanding ge. Jameh ngomong kos gitu keur dibandingkeun. Maksudnya orang teh ulah salah paham. Kangjeng Rasul teh manusia kalbasar, manusia emang sifat basar sifat manusia, tapi kalbasar tapi manusia yang sangat luar biasa. Muhammadun basarun wa laysa kal hajari bal huwa yaqutatun wa nafsukal hajari. Ta urang teh lamun diibaratkeun teh Kangjeng Rasul teh manusia yang luar biasa. Mau diibaratkan seperti intan mutiara ndek ngalawan batu kali kira-kira mahal mana mang? Atuh jelas lah cenah intan ditukarkeun ka toko emas jeung toko-tokona dibeli jeung tukang emas nadaekeun. Batu kali hargaan, aya hargaan lamun satreuk jeung urug jalan. Atuh jelema lamun hayang mulia hayang gagah ya kudu kumpulan, kudu kahiji. Iyalah, urang mah teu aya hargana. Mantap yang berbicara jangan dibandingkan dengan Rasulullah, manusia yang tiada tandingnya. Manusia yang sangat mulia sebab Rasul sudah diagungkan oleh baginda Allah. Allah Gusti Allah geus diagungkeun. Samemeh alam dunia diciptakeun nurna Muhammad Rasul urang geus dilahirkeun diciptakeun ku Gusti Allah. Moal aya alam dunia mun eueuh nurna baginda Rasul hadir kusina laulaka lama khalatul aflah. Moal pati Allah nyiptakeun alam dunia jeung isi-isina Gusti Allah
lamun kula teu nyiptakeun nurna Muhammad. Ilah nurna baginda Rasul teh geus aya ngaranna ge geus terpangpang di aras sate acan dilahirkeun Kangjeng Nabi Adam alaihi salam. Tuh awas ya ngajeng kula menyangir kudu mikir tapi nah nyangir doang huntu garing beuteung lapar tengah beuting rugi, betul tidak? Tapi lamun nyangir bari mikir na jeung lapar balik akan berkat sebeuh hees tibrak ilmu menang saeutik mudah-mudahan aya manfaat, amin ya Allah ya robbal. Terus kan ilah Kangjeng Rasul teh manusia yang sangat luar biasa, nurna baginda Rasul teh mencakup kabeh nu aya di alam dunia teh melalui nurna Kangjeng Rasul. Mantak Allah deui ketika Kangjeng Rasul dilahirkan ke alam dunia kota Mekah nu sakitu poek cek sakal dilahirkeun teh sabada subuh satajan subuh geus tu pasti mah ti penting keur mejina poek gulita. Kangjeng Rasul dilahirkan ke alam dunia jang jagat raya Mekah khususnya Saudi Arabia luhung ku cahaya jang sampai lorongkrang sampai bebelah ulut ngalieu kebo logak ge sampai kacaangan ku cahayana Kangjeng Rasul. Allah ya karim ikeun ngomongkeun kagungan Rasul sebab urang keur muludan ieu ya lain kudu nyanyi inul bae aing datang ka dieu nanaonan, betul tidak? Sok ulah resepan nyanyi keur muludan ulah di kotoran guru gitu hampura ieu guru ieu lain kula anti kula ge beuki ahli dangdut baheula mah, betul tidak? Tapi urang keur muludan urang saeutik haji bab maulidnya iyalah Kangjeng Rasul teh dilahirkeun teh bos caang dengan nurna Kangjeng Rasul mantak ieu nurun pauq nurin dilagukeun sok dimarhabakeun kurang maca berjanji mun maulidan teh anta samsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta inzir wa ghali anta misbah suduri. Nah kurang dinadomkeun jadi muludan jadi mantap muludan teh urang kudu marhaba kudu maka berjanji hasil muludan teh lain ku kadaharan bae tapi bitilawatil Quran maca Quran wabi berjanji urang teh maca berjanji marhaba jadi muludan ibu teh boga duit hayang muludan geus duaan bajeng salaki Kak penting urang muludan ulah kudu kaluar kumaha cenah carana teh kiai ulah loba omong bapak maca berjanji kudu marhaba geus beres ngapal sajadah beres salat siap Bu siap langsung bapana muka al jannatu wa na'imuha sa'dul liman yusalli wa yusallimu wa yubarik alaih ibuna diburi sallallahu anakna menghadiran kieu indah eta benar gak mahalul qiyam naik ya nabi salam alaika ya rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika dijawab ibu Allah ya Nabi. Wow, indah bener temuludan duaan ke tengah peuting saya dong medan lepas los itu cinta Rasul mah iya mah cinta Rasul sapotong bener tuh aya di alam kakarak daek muludan betul apa tidak sakalina temuludan mah ido ngagedak iyalah hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nah urang balik deui iyalah Kangjeng Rasul teh anta syamsun anta badrun anta nurun fauqa nurin cahaya di atas cahaya. Kangjeng Rasul teh ngelehkeun matahari Kangjeng Rasul lewat matahari redup bulan purnama nu sakitu caangna redup ku cahayana Rasul. Maka ketika dilahirkan Kangjeng Rasul teh wow eta cahaya teh nyarabai terus seuneu sesembahan kafir majusi pareum kabeh ku cahayana baginda Rasul pareum patung-patung sesembahan para rotong kabeh aya naon ieu urusanana ieu ternyata baginda Rasul dilahirkeun ka alam dunia posisi keadaan keur sujud bari geus dihitan Kanjeng Rasul diomongkeun disaruakeun jeung Isi Sukar punten lebah dieu mah ulah ngomong-ngomong kalebadinya mantak urang kudu ngaji ge lebah dieu teh keagungan Kangjeng Rasul teh pohara dilahirkeun keur dikandungna ge beda jeung urang Bu beda jeung urang teh urang mah ngarasaan nyiram karak sabulan ongkek-ongkekan teureun-eureun
capek ngelahirkeun anak tapi ibunda Siti Aminah ngandung Kangjeng Rasul teh teu karasa hampang, teu karasa nyiram, teu karasa mabok. Sanggeus gede tilok ai di urang mah pentek kawur wae kakarak sabulan doang ge asal geus beudang beri teh aspek bu tapi kang sok loba kahayang. Alasan kahayang orok be kahayang orok. Ih cenah ieu mah hayang lontong nu gede cenah ieu. Kiraku orok na beuteung jadi gencang sebeugikan lontong. Sok teka hardi lain gitu itu diturutkan cina ngaca atau kabeh ge orok mah teu ngaca jadi bisa nyiduh ieu. Sudah kasih lebah dia ya, aing eleh bae kebugang lebah dia mah pan. Jadi sarua bae ku lagi anak pertama eta bigang kana aya kadang lamun ngiram sok hewa ka salaki nuhna. Oh, ku anak pertamanya kakak kawinkeunnya. Menang sabulan laju bae eta bigang ngiram. Laju bae kanyahoan nyiram bela ayu bae menang ka 2 bulan kulon hewa ka kula. Asal kula datang balik ka riung bae kana mah ongkek di hareupeun beungeut. Cek aing sia ieu. Nyanyar kene mun cenah beuki. Iya panganten anyar ieu 2 bulan banyak laju adeg bae lebah dinya. Sekarang nya Allah bae atuh kadang utah di. Asa kula kata putih doang geus utah deui. Juna mah biasa bae dikirim bulan kami toha 2 bulan setengah. Cari aman. Hari geus ulah deukeut di utahan eta sanggupan nih. Menang 4 bulan cager rada bersemu-semu doang nyiram. Kayaknya gitu hewa kana berkat doang. Sok aya deui pannya kana hakaneun teh dibawakeun papayus utah. Eta kula buta atau bulan jaramah. Moalna biasa berkat. Coba dibuka. Neuleuh bandang 8 ngagojor utah. Dengekeun dosa duki 8 garaknya. Bakakak 5 di utahan. Kejo nasa bakul. Ieu oe itu oe si kula teh kudu kumaha bigang nyiram je jangan bigang nyiram mah sok bina baso jajal kula berkat dibikin ka budak santri si kurang teh ya balik ke masalah mohonna tes teu mau berkat si kurang teh utahan meja ya ngan mau baso eta baso ngan diadukeun doang oe cek kula leus teuin sia asal loba teuin be ya sulah hayang paistai belah dieu mah ih lain carita teh sok hayang paistai teh nya cenah mah hayang paistai kakak pan eta aya kumaha orok nurut bae pan cerita kolot sok nyarita penting bener ting teu mah jupan dipaiskeun atuh ka bumbuan biasa make sasa segala make uyah di bumbuan keutan cabe teh tai sugisuk dibungkus geus dibungkus dipanggang diangsongkeun ka majikanana neng cenah ieu geus asak coba ka geura asaan pan palo lebah dinya kita ngasak jupan eleh bae jupan kahayang orok biasaan ku salakina kumaha rasana atuh pahit komo kami nu keur nyiram nu cager bege pahit biakeun be ku kakak cenah goblok gitu juga ilain nalagan urang mah nyiram kos itu Kanjeng Rasul mah waktu dia ada disamkeun teh kos kitu nah ilang geus beda tina nyiramna ge majikan urang mah ieu oe itu oe ngeun kana duit doang itu oe mah bener-bener jak kitu ieu realitana karena duit mah banget duit kabeh ieu coba dia kula nanya anu nyiram hewa kana duit aya lain anu hakaneun mah saneh tapi karena duit bigang tulok hewa ada apa aja gua menang saminggu kadinya kula mau bason teu mau petis tengah haja waalaikumsalam anak balik geus bari nya kasungut bepan da jupan teu mau nanaon lah jadi utahan bae aya tos ngariung mau berkat meureun tuh bikang mah curiga pan sakali teh babawal curiga mang punten ieu sok curiga pan da jubat ieu ngaririhan bae tos nganjang meureun ih yang sial amat ieu di bawah salah tadi bawah salah pan tuh tadi ka budak henteu teu mawa ieu mah berkat lagi ti panongan mah bau deukeut ka Citra kota tilok loba berkat aya meureun atah nama sial pan henteu na mantep gede gua teh eleh bego bigang mah eta dibuka ieu kadogi ngan 2,5 juta eta sugan utah ya henteu eta duit dijauh kabeh kana kantong cai lebah dieu berarti realita kabeh ge jelema nu hewa kana duit di Indonesia nanaon ge kudu make duit listrik kudu make duit isukna sakola make duit betul tidak kabeh kudu make listrik pan Indonesia geus merdeka tinggal merdeka tah mah biasa bae merdeka mah tinggal kemerdekaan atuh geus bae bendera mah merah putih atuh rakyat mau listrik teh mayar dicabut bae ieu betul tidak
Tekarasa kemerdekaan mah nyaho beja be merdeka tuh geus sakieu beda mah hirup mah. Atuh we bae listrik aya, urang mah wayah meligas, betul tidak? Wayah sakola wayah ngawadang aya. Sakitu geus hirup menikmat beribadah ka Allah. Teng sae kolot teh mah. Hah, ieu dalil kolot ka masa kitu. Naon kali? Aya geus teu bayar listrik. Pak, ieu warga Indonesia yang baik, WNI. Ieu KTP lagi elektrik. Pagon bae 3 bulan teu mayar mah cabut. Dicabut bener teh. Indonesia tuh merdeka geus sakikieuna bae. Mantap ulah itu nak dicabut, atuh dicabut cek ulah teh, ulah sieun-sieun. Paji harus cabut. Ini colokeun ka mana? Colok irung si habak cek ulah teh. Kasus di ditu bener lain teu mayar, ulah ge mayar. Ngeun mayar teh naon aya biro naon, biro jasa naon buat ka mayar ka itu dibayarkeun. Kasus kalau sok rame. Gas teu bayar, jadi kula diasupkeun teu bayar meureun teh dicabut, kula cabut pas aing mayar ge bangsat ieu ge. Setelah Indonesia we bayar listrik, geus kabeh ge kudu loba duit, kumaha ge kudu jeung duit. Ilah realita Indonesia teh seperti ieu. Urang atuh geus bae, ka saha cenah urang kudu minta duit? Itu ka satu deui, urang ngadoa ka Gusti Allah Subhanahu wa taala, menta ka Allah. Tuh, irang teh mah diparentahkeun ieu ku Gusti Allah. Urusan duit, ai butuhna duit, menta bae ka Allah. Beus amparkeun sajadah. Zat ngampar sajadah. Tiuk brak. Ya Allah ngarti meureun. Ulah kitu adab garana. Doang apa babaturan sia mah. Atuh kumaha teh Haji? Maksudnya kan diparentahkeun menta teh dalam surat Fatihah. Teh Gusti Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu ai sia wungkul kurang teh sia ibadah ge cukup ka aing teh. Urang teh nyembah teh ulah ka patekong, ulah ka tanggal hasum, ulah ka kuburan. Nyembah ka Gusti Allah, ulah nyembah ka matahari, nyembah ka sapi. Emang aya nu nyembah ka matahari, aya nu nyembah ka sapi, aya di India nyembah sapi. Sapi disembah, dipandian, diminyakan, disembah. Wayah nerayaan mah tuh aya dipeujit bae. Cik urang pikir-pikir pangeran nya dipeujit tolol Pak. Ayo nyembah ka matahari jam 7 geus tangga be diberi mah kula teh perumahan. Tangga be kieu mah kira ka jam 12 ge baong sia. Eta ngarepan pangeran baong urusanana. Ieu urang nyembah teh wungkul ka Gusti Allah. Nah diparentahkeun iya kana buruh kakara wa iya kana stain. Nah urang teh menta ka Gusti Allah, ulah menta ka Jokowi jata kenal jeung sia. Ulah menta ka dewan jamual nyahoeun, ulah menta ka ulah can puguh ulah ge balangsak loba hutang tos nyalon. Menta ka satu diparentahkeun iya kana stain, menta teh ka Gusti Allah, ulah menta ka kuburan, ulah menta ka tangkal hasil. Ieu parentahna geus, urang butuh isu butuh apa cenah ya, geus ngampar sajadah. Nes pan bahasana ge iya kana budu, urang diparentahkeun ibadah heulan ka karakna stain, ka karak menta manta salat urang ngadoa. Setiap waktu beres sholat fardu ngadoa. Cenah nu mantep mah nih sulai tengah penting ngampar sajadah urang boga kambutuh sholat hajat aya aturan mainna. Mantap guru urang manajeun teu usaha kiai manajeun teu digawe aleunghar hirupna. Pancenah kiai teh boga sawah beasna loba. Ieu sebab menta ka Gusti Allah. Allah teh geus cintaeun, urang teh cinta ka Allah, menta ka Allah, ibadah ka Allah, menta ka Allah. Aturan urang jadi kekasih heulan. Mun geus jadi kabogoh mah naon tuh dibere ku kabogoh urang? Betul tidak? Maka cek ulama ahli tasawuf mah ulah kudu menta deui. Doang cinta sia cenah boga kabogoh di hiji mah. Urang datang ka dinya can kaur ge menta kopi. Eta kopi geus dianturan ku kabogoh geus nyamun ka hayangna. Mata tadi parentahkeun ari urang mah jelema leutik geus bae lobakeun menta ka Gusti Allah. Aduh cenah kiai menta atuh geus loba kabutuhna penta ngampar sajadah salat hajat terus urang seubeuh karak urang teh istighfar sebab dua urang kadang kahijab ku dosa. Tuh ampar sajadah urang istighfar 100 tasbih 100 maca sholawat 100 loba heulanan. Jadi loba mah kadang daek sapenting loba 1000 isukna henteu 3 bulan setengah. Urang mah kos kitu pandunya. 2 bulan Ramadan malam tarawih pertama. Tarawih pertama tim maghrib geus di mushola meh maghrib. Betul tidak? Kan itu mah mau motot-motot aja pan. Henteu urang mah apongan, mantep urang mah geus standar gen bae, sakemampuan, sabeuh capek. Kakarak ngangkat leungeun men teh ya Allah.
kurang Abdul dua Arabi bahasa Arab teu bisa bahasa Panongan. Pertama ada kurang mentah hampura dosa ya Allah, hampura noda jeung dosa abdi, dosa kakolot, dosa kasalaki, ya kula mah tukang hitutan salaki bae. Dijubu bekser-bekser deui eta kitu tah mentah hampura kakarak. Ya Allah minta panjang umur, sehat badan, jembar rizki, itu kabeli sawah, listrik kabayar, gas kabeli, sangu kabeli, buat terus di absen. Menang 2 jam setengah jadi loba kabutuhna ieu atau bisa disimpulkan bisa bae kabeh eta mah urusanana jeung rezeki jeung duit. Indonesia mah geus bae simpulkeun bahasa Arabna mah ya rojak ya goni rojak rojak goni 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 rojak goni geus eta tapi wirid ge bener teh ih coba we rojak minta rezeki goni minta sugih geus bae gona goni goni teh sugih kege mang goni datang ka imah jeung mang rojak bener teh lamun bahasa urang nama duit 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 geus beli dana ganti duit atuh tapi hang tah iya secara ieu mah urang gampang kan mata hirup teh seperti eta nuturkeun perjalanan Rasul teh ieu kan perintahan ti Gusti Allah urang ibadah ka karak menta ibadah pancen ieu mah geus loba menta teh dibere bae ku Gusti Allah tuh kajen penaya keterangan Kiai ud'uni istajib lakum sakabeh doa diijabah ku Gusti Allah iya kabeh udah diijabah kan cara ngaijabahna Allah teh aya nu langsung hari teh dibere aya nu diganti anu tabuhkeun itulah teh ulah malik tafsir nyaritakeunana mana aya nu menta harita keneh ari geus deukeut mah jeung Gusti Allah jadi kekasih waliun min auliyaillah para wali menta harita dedug datang urang mau potongan dari para wali beset ngangkat lengan menta datang langsung harita urang ge paling ge ditangguhkeun ka isuk urang menta penting isuk-isuk tarojol be aya nu nganteuran duit 200.000 ti calon lurah lumayan kantongan betul tidak kita ge lamun mere berarti urang kudu milih ulah lamun urang kudu milih aing mah cenah berat ieu mah urang ngarasa disogok yang nyogok dan menyogok anar raka barengan ampun aing mah mantak lamun dere bere di kantongan aing mah teu dibere ieu teu niat aing mah kumaha aing nyoblos mah itu jawabanana betul apa tidak sok wae dibere ieu wajar mah mere betul tidak ulah laju kumaha deui cenah ieu teh kadang urang meta kadang langsung diijabah ku Gusti Allah aya anu diganti contoh diganti teh kumaha contoh urang teh penting ieu teh ngadoa ka Gusti Allah urang teh hayang loba duit pangabutuh loba jam 2 urang ngadoa atawa neuk subuh ngadoa ternyata jam 7 urang teh neuk katabrak kontainer lempang gawe geus aya gadis rohil mahfudna nah pas urang lempang doa urang teh jadi tak kontainer nabrak urang sebab 2 urang anu ngaganti kana cilaka urang tuh kabeh dijabah nu katilu kumaha doa teh ditangguhkeun teh dibere di dunia di akhirat diberena di maha ramerena waktu di mijan waktu ditimbang eta doa bakal ngabeberat karena timbangan dengan katuhu urang nu bagus buku urang pasti timbang bet budak kakencang ngecek gua bro doa kabelah dia woi kakatuhu ieu naon cenah ieu amal naon di kuehna ieu cek urang panongan cek malaikat Allah ngomong eta doa sia keur di dunia hayang cager congean teu diberi cager nah kumaha kakarak da urang mah jelema kaduhung ya Allah hadena ge teh conge teh dicageurkeun ti baheula kakarak urang bener da urang mah kaduhung teh geus kos kitu lamun geus gebrus be kakarak kaduhung mata kaduhung mah tidak taheula paneuri aya taheula teh kebo nu pahareupan da ge iya tah urang mah kaduhung iyalah kauntungan urang mah tak teruskeun urusan bab ngadoa teruskeun bae urang ud'uni istajib lakum doa urang selalu akan diijabah ku Allah Subhanahu wa taala amin ya Allah ya rabbal alamin tapi iyalah urang berkatna eueuh deui nurna cahayana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teruskeun datang ke mana itu tadi cacahan datang karena duit segala ya nggak sih 50 datang ke mana tadi dia datang karena nyiram gak karak ibu jauh kayaknya lalakon nih terus jam sabar aja kalau tidak mau jam marah gitu
jam 10 bener ya sok ngaco we di kula mah tilok mawa jam mentak tilok diatur ku waktu kedua na nu meulikeun atuh katiluna teh diatur ku waktu mata kula lamun geus capek eureun ya cik panitia tulawa ka eureun terus bae atuh asal tanggung jawab lebah dia mah bener teh patokan masa zaman temu waktu eureun kula mah koet bae kieu eureun terus bae cara nu ngeureunkeun mah sebab kula tilok dipatok waktu ditambahan saha di sok nambah naon meureunnya iyalah hadirin wal hadirat rahimakumullah dagang Rasul teh teu karasa waktu dikandung teh Kang Rasul teh teu karasa sampai gubrak deui impian-impian ibunda Aminah teh ditoong ku para nabi panjang nyaritakeun kadinya mah ditoong ku para malaikat jelas orang menyeritakan gubrak bengges ke alam dunia Kangjeng Rasul teh begitu indah cahayana dididiklah sampai besar yatim teh 36 bulan 6 tahun ditinggalkan ibunda di kandungan ditinggalkan ku bapakna Sayyidah Abdullah teh seperti eta ilah perjuangan Kangjeng Rasul teh awalnya manusia pilihan Allah terus tumbuh besar di lingkungan manusia yang sebelum menyembah Islam kafir Yahudi di lingkungan anak pamanda Abu Jahal jeung sajabina diceritakeun kadinya jelas Kangjeng Rasul teh begitu candekawan begitu pintar dialah manusia pilihan Allah jelas sampai dipangkat jadi Rasul nah urang kuari kudu kumaha urang teh sebagai umatna tinggal nuturkeun ka Kangjeng Rasul wajar jasa urang teh muludan wajar jasa urang teh ngagungkeun maulid Kangjeng Rasul wai loba buat apa ngadain maulid Rasul manusia biasa guys jawab budak iyalah Kangjeng Rasul teh manusia yang luar biasa dibandingkan jeung dina kelahiran anak geus beda diceritakeun panjang dina berjanji guys ka dieu bae atuh supaya urang gampang teh lain ngomong babanding kudu dipaksakeun urang ieu urang dina urusan bapajuh bage eda Kangjeng Rasul teh tuang urang mah dahar Kangjeng Rasul disebut tuang teh atuh teu loba kumaha teu loba ge Kangjeng Rasul mah 3 jari doang dipuntelkeun datang kana manahna kana mulutna teh dikunyah sampai 40 kunyahan sampai 60 cek sakal 70 mantak alus tilu kena penyakit dalam pencernaan lancar tuh lancar aku jeung ilmu kedokteran ge nah nu mantak hancur urang mah ieu kasumbat deui penyakit dalam teh usus buntu eta naon atuh geus kejo dibuntelkeun geus buntel sagede peureut calangap blang encan kau kana beuteung ngelapna beuheung betul tidak ieu geus jauh urang mah tina barang mam ge betul tidak urang mah kadang tilok dikunyah deui teureui we langsung kabeh geus tilok datang ka alus mantak beujit teh capeun tingongora datang ka umur 50 beh urang mah geus loba panyakit ti di alam ieu sebab capeun beujit muda kayak nu halus betul tidak tidinya bae geus kabeja tina leutna bae atuh geus beda urang mah lamun ngaleut ieu sagelas beak kabeh sakali dari kadang mah jeung tekona ieu manusia kalbasar manusia nu sangat agung atuh ngaleut diatur ku agama Kanjeng Rasul jadi sunah mantap Kanjeng lamun diberes sagelas gede ieu teh cukup disaripit doang 3 kali nyaripit tilok dibeakeun kaharti teh bo teh kaharti dicontohan ku kula ieu supaya kaharti ngajina jadi Kanjeng Rasul mah disaripit nginumna teh 3 kali sunahna alhamdulillah contoh ieu mah 3 kali saripitan beak teh sagelas gede henteu tah Kanjeng Rasul teh kitu contohna ari urang kumaha lamun urang mah kieu contohna ya bela teh ngontohan ieu tah urang mah kos kitu nginumna betul tidak ibu tentu pan mah geus beda lain kadang mah urang bae kadang mah balik muludan da ibu-ibu jeung tekona bapak balik di sawah jeung tekona Kampang Kulung Salam, lawang tajong. Kadang balik mulu dan dong tarsan gimana ya? No datang ka imah, puledak ngajong lawang. Aya salaki men lengkah wae.
wah awas lah tiung plang baju plang asup ka WC wah beki teu kawawa meureun ipih lain nalagaan ieu kieu oh cangcut di mana keluar di WC poho cangcut di mana meureun asup deui langsung ke dapur eta buat kulkas jeung botolna blak 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 pak pau dompang ke tengah himah lain bener-bener pegawai ieu datang ke tengah himah TV trek kipas angin trek ngabegage dong Tarsan itu lama betul tidak atuh pake tas muludan mah akhlak Kangjeng Rasul teh dipake dikaji kurang betul tidak aja sering lagi guru urang nyeritakeun ieu mah tu aya salaki mah tu wayahna we heulana Assalamualaikum kah hampura teh kawawa geus kripit gelumpat atuh babasa heula ieu mah salaki ulah-ulah salaki meong belewat yang tajong mah eta bugu-bugu sok gede ambak cek meong teh bugu-bugu saya teh kunaon aing itu sia ieu tos muludan kieu-kieu teuin bawa ya tos muludan masa tiga baguskeun atuh akhlak Kangjeng Rasul teh tingali ka istri teh kumaha istri Kangjeng Rasul loba-loba ya ibu tiru Siti Khadijah istri Khadijah teh si Kangjeng Rasul sangat jadi idaman urang gabehan Siti Khadijah malam nyerios jeung Kangjeng Rasul teh teu wanieun lamun teu ditutupan ku ijung tiungna sungutna naon sababna beusi bau Kangjeng Rasul ye Siti Khadijah malam nyarios Kangjeng eta ditutupan tak ieu ngomongna ya contohna tah punten ieu tos muludan ieu mah muludan ibu-ibu mah jengkol peuteui dihantem bener teh daun gedang rengse daun danger beak gelut ya mau kedeng digembe balik ka imah wah datang ada bos laki tak jengkol bau semua tak ya gigi heula itu jadi ama nyusur teh sikat gigi nyusur teh kita jadi susur tapi tetap besing bau mana sungut teh kasalaki teh iya adab teh seperti iya jeung ibu-ibu punten pasaeutik ya ibu-ibu ya garunya ya Rasul teh sakitu teh heulana urang teh maksudna adab kanu jadi salaki nyian bunga kasalaki teh wajar Kangjeng Rasul mah baiti jannati rumahku adalah surgaku atau surga ulang gai mah teh salaki mapan pamajikan teh geus senyum nek mau duit moal henteu senyum didieukeun dinya sihan ditanya moal waka ngobrol lamun obrolan anu mantak ngabahagiakeun ka suami tidak ngobrol maning cicing senyum we seuri dong edan los daripada ngobrol dasar masalah laki capek ieu mah caprak ngomongkeun tiung batur caprak ngomongkeun geungang batur salaki harana nu aya ribut ting salaki betul apa tidak lebih baik diam urang teh Rasul mah indah wajar datang ka imah teh dipapak ku pamajikan anu geulis tidak ngomong nanyakeun duit ieu mah diuk gencan teu babawaan ka aju bae nanyakeun ka dinya bener teu mang kada mos monyong we orang bawaan monyong ti orok meureun ibunya ya saeutik ya nyeritakeun akhlak kelahiran anggeus nyeritakeun ieu akhlak sebab Kangjeng Rasul panilairkeun teh kabereskeun akhlak manusia innama buistu li utami makarimal akhlak ta seperti eta akhlak seperti eta teh Kangjeng Rasul indah nyebut ka salaki atuh sing rapi itu panggil pangkatna tuh lamun lurah mah ayahanda bapak lurah atuh lamun RT mah ayahanda bapak RT atuh keuna naon ieu mah pan awal doang aan geng sekali itu nama anjlokan terbobogohan mah awas bisi ngalebos ayo jemput saeutik disinggraikeun betul tidak geus jadi mantap lamun bisa mah panganna sampai ka anggeus nah nanti imah teh bakal jadi baiti jannati jaya seperti surga tuh indah balik digawe capek teh geus disiapkeun saaya-aya usih pamajikan teh ieu mah kumaha baiti jannati balik waalaikumsalam kakak datang jelema di mana suara di mana cina ka itu na kopi mah cai panas teh can ngagolak angkat sakalian termosan beus dina dahar atuh kejo dina termos terus asina disunduk tak tempena can digoreng heula atuh neraka gede eta mah
nyararan agunul teh bah iya udah mau kos iya kan tidak bisa menemukan ke surga teh kanjeng Rasul teh indah akhlak nu dipake akhlakul karimah iyalah bakal indah rumah tangga orang teh seperti eta. Ilah menuturkeun rumah tangga akhlak kanjeng Rasul pohara adab urang kakolot kanak teh tiru akhlak kanjeng Rasul diceritakeun moal anggeus sampai jam 3 betul tidak cek bapak kula moal kuat komo aing sarua bae yes ieu mah supaya beunang bae kabehnya nyaritakeun seperti eta saeutik bawa kurang iyalah sebagian akhlak kanjeng Rasul begitu pohara mantak manusia nu sangat agung manusia nu sangat pohara kurang teh muludan kuari untung jasa wajar jasa kurang syukuran nikmat ka Gusti Allah ayat 2 syukron lillah li ijabi moal diceritakeun ku kula terakhir tereh penutupan syukron lillah li ummati Muhammad ieu tujuan mulu diceritakeun terakhir bae sebab teh heureun ya bapak tak kuat sarua bae urang ge nya lebah dieu mas ieu tujuanana sebab kurang bersyukur kurang teh geus dijadikeun umat Kanjeng Nabi Muhammad kenapa kitu kiai cenah geus beda dijadikan umat Kanjeng Nabi Adam dijadikan umat Kanjeng Nabi Nuh dijadikan umat Kanjeng Nabi Nuh saja sebab umat Kanjeng Nabi Muhammad teh tadi teh rahmatan lil alamin penuh dengan kasih sayang nu tirok salat tirok dibinasakeun anu teu iman teu dibinasakeun kafir jeung Yahudi ngahiji di lingkungan urang aman dan tentram betul tidak zaman Kanjeng Nabi Nuh zaman Kanjeng Nabi Adam zaman Kanjeng Nabi Isa teriman dan nuturkan dibinasakan ku Gusti Allah langsung contoh Nabi Isa Fir'aun jeung kaumna teu iman dikelak dina laut kabeh rata kateueum tuh binasa Kanjeng Nabi Lut sarua woi dibinasakan ku Gusti Allah Kanjeng Nabi Nuh anu iman naik kana perahu anakna Kanaan teu nurut teu naik tetap binasa tapi umat Kanjeng Rasul nu teu salat anu teu ngaji kabeh rahmatan lil alamin dimilikan bae ku Allah aing mah teu salat ge sugih rahmatan lil alamin hareup kajeun teh Gusti Allah sebab ieulah junjungan aing umatna teu salat teu ngaji aing mah sugih kajeun rahmatan lil alamin di dunia rasakeun Gusti kanikmatan dunia moal kabal di akhirat disiapkeun ku Allah narakana iman aya neraka disiapkeun aya bagianana nah iyalah ulah umat Rasul mah tapi Kanjeng Rasul teh kunyaahkeun ka umatna ketika nyawa nak dicabut teh persendina Kanjeng Rasul selalu demo ka Gusti Allah kumaha gitu jadi dicabut nyawa teh nyeri kasta pertama dicabut assalamualaikum malaikat Jibril malaikat Israil teh sopan ka Kanjeng Rasul datang hampura Kanjeng Rasul kekasih Gusti Allah kula teh kewajiban nyabut nyawa anjeun sok mangga sebab kula ge hayang papendak jeung kabogoh kula dengan melalui maut Kanjeng Nabi Ibrahim ditawaran maut embung dia nyeri jeung Ibrahim embung maut sih nyabut aing mah halilullah kekasih Allah balik bebeja ka Gusti Allah ya Allah Nabi Ibrahim mau dicabut nyawa bejakeun ka Nabi Ibrahim lamun sia mau dicabut nyawa tanya hayang panggih kabogoh henteu mun hayang kapanggih kabogoh kudu maut bebeja malaikat Kanjeng Nabi Ibrahim Gusti Allah hayang panggih kabogoh teu mangga bogoh maut cabut kuari keneh sebab aing hayang panggih jeung kabogoh jeung Gusti Allah Kanjeng Rasul seperti eta cabut pasti cabut karaksa sandi Kanjeng Rasul ngarasakeun nyeri nu pohara sakitu geus panglembutna ka Kanjeng Rasul mah nyabut nyawa teh geus panglembut cik Ijroil teh komok ka RT mah geus deugel nya nyabut lagi Kanjeng panglembut tapi kumaha Kanjeng Rasul Ijroil coba laporkeun ka Gusti Allah ieu teh nyeri nyabut nyawa teh umat aing teh kos kieu moal nyerina atuh mun teh kos kieu ieu panglembutna bejakeun ka Gusti Allah tampungkeun ka nyeri nyabut nyawa umat aing teh hijikeun kuari cabut nyawa pikeun kula bae umat kula ulah kos kieu nyerina ditampung ka nyeri dong Kanjeng Rasul kurang kumaha Rasul urang teh kurang kumaha nyabut nyawa nyeri ditanggung ku Kanjeng Rasul dicabut di sesendi karak datang kana tur kan sesendi dicabut set Kanjeng Rasul malaikat Israil coba laporan ke Gusti Allah laporan naon deui geus beres pan tadi pangbejakeun umat kula selamat kabeh moal asya kebeja Gusti Allah kumaha umat Kanjeng Rasul bejakeun ka Muhammad selamat kabeh
selamat naik datang ka dieu tetap bisa ngomong kene cek bahasa urang bae ieu mah bahasa kan Jawa eueup anu weuh ya eueupan cek urang maset stop bejakeun deui ka Gusti Allah umat kula selamat tamoal bejakeun selamat datang sampai kelak-kelakan masih kene umat kula selamat moal Allah ya Rabbi Kanjeng Rasul sampai kadinya sampai keluar ruhna Kanjeng Rasul teh disebutlah tilar dunia lamun ka para rasul teh tilar dunia ayeuna ka para rasul teh ngalih di dunia ngalih ka amartnya lamun ka para wali Allah ka solihin teh tilar dunia lamun ka kiai ka ustad pupus mun ka RT ka jaro sabodak-bodak los mah ngomongna bebas mah tapi tetep bahasana kan Kanjeng Rasul mah para nabi teh ngalih sebabna hadir di majelis maulid tetap menghadiri kaum umatnya iya urang ngayakeun maulid marhaba maca berjanji Kanjeng Rasul teh hadir di tengah urang keur babarengan jeung urang pancen teh karasa sebab urang mah tadi teh can boga rasa betul tidak teu boga rasa urang mah dahar rasaan dua piring puyak kabeh urang mah ieu ngomongkeun ka dinya geus bae ye moal anggeus-anggeus urusanana es kiamat teh tuh geura-geura anggeus ngajina sareh kasimpulanana muludan teh ya es kiamat tiba manusia nu pertama dihudangkeun teh baginda Rasul Gusti Allah utus malaikat Jibril es hudangkeun baginda Rasul datang hidar malaikat Jibril alam dunia rata rata beres pokona cik malaikat Jibril lieur amat teh kieu main nyaranana harua bae Jibril lagi puyang aing geus usah tukang song geus bae badinya mah Allah tukang song geus mangson tenang bae geus rata alam dunia ge ayeuna Kanjeng Rasul malaikat Jibril balik ka Gusti Allah ya Allah hapunten ieu atuh ciri kula bingung pan di Madinah makom Kanjeng Rasul teh bere ciri dibere ciri ku Gusti Allah beulahlah kuburan Rasulullah keluar cahaya datanglah malaikat Jibril kita dihudangkeun kurang teh udang ulug salam malaikat Jibril panggih geus heubeul teh ka pendah Jibril biasa teh tapi Kanjeng Rasul seperti dihudangkeunana siksa kau teh seperti hudang sare urang ya digisik mata teh doang karak udang yang heas 2 menit setengah tuh ya culak cilik alam dunia rata nanya ke malaikat Jibril teh teu nanyakeun sasaha ya Jibril ummati mana umat kula cek Jibril tenang heulan Rasul tenang heulan Kanjeng Muhammad santai anjeun teh manusia nu pertama dihudangkeun instruksi ti Gusti Allah can aya anu halarudang teh ke sanggeus anjeun kakarak wabeh di zaman Kanjeng Nabi Adam sampai ka poe kiamat dihudangkeun kabeh ku kula dengan ke dihujanan cemani teh seperti peletek doang urang nyeun toge dihudangkeun melalui tulang cungcurungan naon tujuan teh tulang tunggir jadi manusia bakal ajur anu bakal moal ajur teh tunggirna tapi iyalah nimbul manusia teh tapi Kanjeng Rasul teh geus ngomongkeun umat ti karak udang tina diudangkeun di poe kiamat teh henteu ngomongkeun ya Jibril jauh jati pamajikan teu ditanyakeun ya auladi anak juriyati katurunanna pada awaib tidak ditanyakan tapi yang ditanyakan ummati min babi zaujati auladi termasuk juriyati orang teh min babi ummati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keturunan Rasul anu iman cinta taat ka Kanjeng Rasul eta teh adalah umat Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam mata kurang digolongkeun pohara umat Kanjeng Rasul tu dihudangkeun ti teh umat Rasul terus udang kabeh manusia nah umat Rasul dipanggil kabeh urang teh berangkatkeun ka alam mahsyar tinggallah di bawah bendera Kanjeng Rasul la ilaha illallah Muhammad Rasulullah bus bendera teh bendera la ilaha illallah ilain lagaleun bendera merah putih lain mah lain cenah bendera Rasul mah bendera merah putih eta mah Ustad Palongo situ mah akhirnya nyebutkeun bendera Rasul merah putih cenah ieu hasil istiharah geus kumaha ente bae nu jelas mah bendera Rasul mah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah tuh urang di bawah bendera Kanjeng Rasul datang ke alam mahsyar
matahari nu panas na 5 hasta nu kuari bege halodok panas komo sajengkal nu otak sampai ngagolak anu gosong ku kapoe anu hideung bawaan ti dina ongkoh tadina tambah kapoe reng saya kabeh geuneuh ti ditu. Nah tapi umat Rasul mah di bawah bendera Rasul teh aman adem teh menang iuh padahal eueuh tatangkalan eueuh daun-daunan eueuh salahai apapun tapi umat Kangjeng Rasul mah henteu be cik asana bari ngopi melempang ieu teh adem teh naon ternyata di tangtayunan ku syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebab diceritakeun di alam mahsyar teh umat manusia teh bang minta tolong seluruh kaum para nabi datang ke Kangjeng Nabi Adam cek Nabi Adam aing teh bisa nulungan sia maulah ka aing tuh ka Nabi Musa meureun ka Nabi Isa ka ditu jeung Nabi Musa sing sedakan para nabi teh cek Nabi Adam kula teh can bisa nulungan maneh can puguh nulungan umat kula teh di surga teh dikaluarkeun ku Gusti Allah itu be bahasa kasarna datang ka Nabi Isa cek Nabi Isa kaum aing nulungan sia aing ge ku kaum aing diakukeun pangeran ku Kristen disalib pan aing tina di ditu padahal mah henteu betul tidak pangeran nu aya 3 nah iya jika bisa eueuh deui kabeh nunjukkeun sahibul syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi singkat cerita kabeh ngapring dituduhkeun ka baginda Rasul cek Kangjeng Rasul teh digerokeun ummati ngiuhan urang kabehan dengan pertolongan syafaat baginda Rasul keriweuh kerepot urang mayung di dinya set masing-masing urang syafaat cek kasar nama aya urang ngiuhan urut muludan bakakak kotok jago meureun tah kotok jago mah gede pan bunya sugan be aya awak leutik kotokna gede mah nyimpai komo embe mah dibakakakeun iuh di ditu nage tenang usah uki mah iuh doang na meujit embe bakakakna ieu dadada ieu mah kumaha hayang kayuhan paling di sabelah kotok lain segede peureup paling diceulina doang moal bisa nulungan sidinya syafaat Rasul nulungan anak biasanya singkat deui berangkat deui urang ke alam mizan pertimbangan ngaranna ditimbang urang teh umat Kangjeng Rasul teh teu hilig cicing dina panimbangan geura umat aing timbang ditimbang gue colok bulat ka kiri ditus cek Kangjeng Rasul sabat naon marhaba kencang buah-buahan muludan duit 7,5 juta beratkeun kana timbangan syafaat Rasul dulungan urang beres urang selamat jembatan Siratal Mustaqim terakhir untuk menuju surga mantap ya geus teh ka surga anggesan ya jembatan Siratal Mustaqim teh pohala jembatan Suramadu ngeunaheun ieu mah buk 7 dibelah buk hiji dibelah 7 sekeut kalebatan samurai jeung pedang kumaha urang nyabrang dihandap teh kala jengking jeung oray anu nyeureud murag anggeus urusanana nyabrang urang set ngagaleong ngagaleong kunaon ieu main bola baheula tarohan meureun ngeplek aya kotok jago digigir syafaat Rasul melalui kotok jago cek kotok jago ngeplek aing setia aman kumaha muludan kotok gering murag atuh pun urang masuk ibu-ibu memujit kotok bae ge boh ieu da muludan masjid nu mana ieu be nu ieu teh kadeuleu bapana eta mah kotok dangkeun eta mah teh ngendong atuh ieu be atuh jagona eta pacak itu nu kumaha ngendong pacak mah laju nu mana jadi itu melaleutik anak atuh deui lagi muludan nu leutik tuh nu itu bae nu gering tuh bisi teh pakan itu parah we dipeunjit nu gering dipake muludan mantap ka ditu lagi atuh ngepek kan nahanana ieu lah golek kotokna cek bahasa kasar urang mah pan syafaat teh kitu nulungan maksudna nulungan ieu mah urang make kebo urang bakal naik kebo ka surga urut muludan kitu bae urang kabubungah urang bae heula nya sila supaya ka harti hina nget syafaat teh intina manulungan melalui urang zikir melalui maca Quran urang niat muludan sebab hasil mulut teh bitilawatil Quran dengan sedekah to'am kadaharan teboga teu bisa maca Quran dengan zikir was sholawat bakal jadi atawa dengan maca perjanji wa marhabah jadi muludan eta bakal nulungan geus we geus singkat atuh datang ka lawang surga jeung kotok jago tadi keplek sabelah datang ka lawang surga apakah langsung masuk henteu
mantap Kanjeng Rasul teh. Sebab anu pertama anu bakal boga kunci juru kunci surga teh adalah baginda Rasulullah. Kabeh nabi sejen teh jeung kaumna mulai Nabi Adam, Nabi Nuh kabeh geus sakal bendera. Sahabat teh Abu Bakar Siddiq, jelema anu naon bager. Jelema anu bener di bawah bendera Abu Bakar. Gede Utsman anu dermawan anu tukang nyumbang teh di dinya ayana. Dibagikan wangi Rasul sama teh masing-masing sahabatnya. Bendera jihad teh di Sayyidina Ali, berangkat di dinya di bawah jeung Habib Bahar teh meureun. Yang Habib Rizik babarengan anu bener-bener jihad lillahi bi kalimatillah ridho ikhlas mantap sengit bae nya nama itu anu beda anu jihad ridho ikhlasna aya kayak diriwayatkeun dina riwayat Rajab eta sebenarnya tapi saeutik lamun bener jihadna membela agama Allah sengitna bakal bukti ku ari Habib Rizik ulama ngagungkeun ka mantena mugia nyana kuat beres sehat Habib Bahar sebab di Mekah tetap ngaranna harum di Indonesia. Habib Bahar rajin di penjara budak leutik pulang kan Habib Bahar bener teh bukti meureun sugan perjuangan ikhlas jeung ridho tah ke aya bendera jihad ulang teh di bendera nu mana geus ulang mah di bendera muludan bae aya ke benderana pegangan urang di bendera muludan geus ngahiji Kanjeng Rasul muter nesek cai riwayat nyaritakeunana Kanjeng Rasul cek Kanjeng Nabi Adam kabehan Kanjeng Rasul Muhammad geus kira asup nanggono deuk kedeung umat eta umat anjeun geus aya kabeh kedeung teangan heula beusing aya nu mudana nundutan sampai ka keureun deui nah di teangan ti Kanjeng Rasul tuh aya lin kapanggih nu sebagai muludana di bawah baris di dia ti Kanjeng Rasul ngeun diburi ayana mau dihareup teangan deui geus Kanjeng Rasul geus aya kabeh aya keneh umat aing ye pernah ngagungkeun ka aing melalui maulid aing teh pernah nyana teh hayang muludana mah ngomongna pagede nyeun maidona doang gede ku sababnya na maido sebabnya na hayang dipake nah tujuanna mah geus aya na qalbuna teh rasa batin cintana cek Kanjeng Rasul umat aing tukang maido ge sebab hirup pangeunahna maido betul tidak itu doang sukuna pincang besok maido beta ka Ronaldo eta lamun udah bola teh tinggal nyepak doang geus suku ge pedong eta maido ngeunah maido mah nah cek Kanjeng Rasul sarua bae anu ngeun maido doang tapi diuk di majelis maulid bakal aya dina barisan Kanjeng Rasul terakhir cek Kanjeng Rasul teh aya keneh umat kula mana deui ieu si Jack weh, eta mah tukang totong, tukang taroh atuh, tukang rojok androk sagala. Kebaikan cek malaikat ya ieu mah. Angkat dina neraka. Sapaat aing lebah dia. Angkat. Cek geura amal Allah, amal kebaikan. Wah, ieu mah jelema. Atuh si Jack teh pikiranna. Jadi kumaha tuh ya urusanana? Cek Kanjeng Rasul. Geura bedah awakna. Dipedah sampai dibelah lak-lakana kakara kapendak di dinya kunaon isapat Rasul teh nyaksang kadinya ternyata dina lak-lakana dibelah ternyata aya ngaran Muhammad Rasulullah akhir hayatna ngucapkeun dua kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah idilah nyakoy Muhammad Rasulullah las mautnya disapatan ku Rasul mantap ulang di akhir hayat urang teh urang maut teh dengan akhiran la ilaha illallah atawa urang teh keur di duniana sumut teh basih kumaca sholawat jeung zikir ka Allah iyalah jelema anu bakalna salamet disapaatan ku Rasul mata kula urang eureun sholawatan insyaallah syafaat Rasul bakal luan urang geus beres kabehan di dieu lah dengan syafaat Rasul teh urang riweuh kiamat riweuh urang mah di alam mahsyar syafaat Rasul dina poe kariweuh mantap saur dina dongkeun dengan pertolongan syafaat Rasul urang sholawatan wal habibul ladzi turja syafaatuhu likulli halin minal ahwali muqaddami ya rabbi bil balil maqam waghfir lana ma madha ya wasi'al karami Kangjeng Nabi nu diarep pisan syafaatna dina sagala pakeu
anu lara bega ummatna ya Rabbi bil waghfir lana ya wasian. Muga Gusti ngahasilkeun kana maksud abdi sareng ngahampura dosa tawasul ka Kangjeng Nabi ya Rabbi bil Karami al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tangis ditutup ku Fatihah gedeung kudu aku guru urang geus karasa kula capek asana jam 2 lewat ya. Geus jam 12 mah pasti liwat. Doa orang dikabul ku Allah, wari urang dikumpulkeun di dieu, harapan urang ke dikumpul urang bebarengan jeung guru urang di bawah bendera Kangjeng Rasul, urang disapaakan bebarengan di surgana Allah Subhanahu wa taala. Sakitu nu kapihatur, urang lebihna nyuhunkeun dihapunten. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.